Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Wa min syurutis sholati jeung eta tetep tina sawareh pirang-pirang syaratna salat al wudu'u ari wudu. Wa furuduhu jeung ari pirang-pirang farduna wudu sittatun eta genep. Al awwalu ari nu kahijina niyatut taharati eta niat bebersih. Lissolati karena salat bil qalbi kalawan hate au ghairuha atawa liyana itu niyatit taharah minan niyati barna tetep tina pirang-pirang niat al mujziati nu nyukupkeun ingda ghuslil wajhi dina nalika ngumbah beungeut. Asani ari anu kaduana ghuslul wajhi eta ngumbah beungeut jami'ihi tegasna sakabehna itu wajhin min mana biti sya'ri ra'sihi tina pirang-pirang tempat jadina rambut sirahna si jalma ila dzaqani nepi kana gado wa minal udhuni jeung tina ceuli ilal udhuni nepi ka ceuli hiji deui sya'ron dina buluna wa basyaron jeung dina kulitna illa batina lihyatir rajuli kajaba jerona janggot lalaki wa aridaihi jeung dua godegna itu rajul idza kasufat di mana-mana kandel itu lihyah atawa aridoh. Asalisu ari anu katiluna ghuslul yadaini eta ngumbah leungeun dua ma'al mirfaqaini sarta sikuna duanana. Wa ma jeung ngumbah perkara alaihima nu tetep ma dina luhureunana itu yaden. Ar-rabi'u ari nu kaopatna mashur ra'si eta ngusap sirah au ba'dihi atawa ngusap sawarehna sirah. Walau sya'rotan jeung sanajan eta buuk salambar fi haddihi dina batasanana itu ra'si. Al-khamisu ari nu kalimana ghuslur rijlaini eta ngumbah dua suku ma'al ka'baini sarta mumuncangan duanana au mashil khaffi atawa ngusap mujjah idza kamulat di mana-mana sampurna naon syurutuhu pirang-pirang syaratna itu mashul khuf. As-sadisu ari nu kagenepna at-tartibu eta tartib hakadza sakumaha kitu. Faslun ari ieu eta hiji fasal wa yunqidu jeung ngabatalkeun al wudu'a kana wudu naon ma perkara kharaja nu kaluar itu emma minas sabilaini tina palawangan dua ghairal maniyyi salianti cai mani wa masu kubulil adamiyyi jeung nyabak kubul zakar atawa parji anak Adam aw hal qati duburihi atawa nyabak bubuleud duburna itu adami bibatnil kafi kalawan jerona telapak tangan tapak leungeun dampal leungeun bila hailin kalawan teu aya anu ngahalangan walam su basyaratil ajnabiyati jeung paantel kulit nu lain mahram ajnabi teh ma'akibarin sarta gede wa zawalul aqli maksudna sarta gede teh nu paantelna jeung lain mahram teh geus gerde geus baraleg wa zawalul aqli jeung leungit akal la naumu qaidin henteu ngabatalkeun sarena jalma nu diuk mumakkinin nu netepkeun itu si qaid maqadahu kana pangdiukanana itu si qaid. Faslun ari ieu teh hiji pasal yajibu wajib naon al istinja'u istinja mingkul lirotubin tina saban-saban nu baseuh kharijin nu kaluar itu kulun minas sabilaini tina palawangan dua ghairil maniyyi salianti cai mani bil ma'i kalawan cai ila ayat huro nepi ka yen bersih naon al mahallu tempatna au yamsahu atawa ngusap si jalma hu kana itu kullu rotbin
Bisalah si masahatin kalawan tilu pirang-pirang usapan. Au aktsaro atawa leuwih loba ila ayyan ko nepi ka yen bersih naon al mahallu tempatna. Wa in baqiya jeung sanajan nyesa naon al atharu tapakna. Biqaliin kalawan anu nyabut, tahirin anu suci, jamidin anu teuas, ghairi muhtaramin salianti anu dimulyakeun ku syara, min ghairin tiqalin bari henteu pundah-pindah najisna, wa qabla jafafin jeung dina samemeh garing najisna. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Wa min syurutis sholati jeung eta tetep tina sawareh pirang-pirang syaratna salat at-taharatu ari susuci minal hadatsil akbari tina hadas anu gede. Wa huwa jeung ari itu hadatsul akbaru al-ghuslu eta adus. Wallazi jeung ari anu yujibu anu ngawajibkeun itu ladzi hu kana itu guslun khamsatu asya'a eta 5 pirang-pirang perkara. Khurujul maniyyi tegesna kahiji kaluar cai mani, wal jima'u jeung kaduana jima, wal haidu jeung katiluna haid, wan nifasu jeung kaopatna nifas, wal wiladatu jeung kalimana ngajuru. Wa furudul gusli jeung ari pirang-pirang farduna adus isnani eta 2. Niyatu raf'il hadatsil akbari tegesna kahiji niat ngaleungitkeun hadas anu gede. Wa nahwuha jeung umpamana itu niyatu raf'il hadasil akbar. Wa ta'mimu jami'il badani jeung kaduana ngawalatraan sakabeh badan ku cai, basyaron dina kulitna, wa sya'ron jeung dina rambutna. Wa in kathufa jeung sanajan kandel itu sya'run. Faslun ari ieu tah hiji pasal. Syurutut taharati ari pirang-pirang syaratna susuci. Al-islamu eta islam, wa tamyizu jeung hideng, wa adamul mani'i jeung henteu aya anu nyegah min wusulil ma'i tina nepina cai ilal maghsuli kana anggahota anu dikumbah. Wasailanu jeung ngocorkeun cai, wa ayyakuna jeung yen kabuktian naon al-ma'u caina mutahhiron eta anu nyucikeun, bi alla yuslaba gambaran yen henteu dicabut naon ismuhu ngaranna itu cai, itu maun. Mukhalatotin bi mukhalatotin kalawan campuran, tahirin anu suci, yastaghni anu cukup atawa henteu butuh naon al-ma'u cai anhu tina itu mukhalatah. Wa alla yataghayyara jeung yen teu barobah itu maun binajisin kalawan najis, walau taghayyuran jeung sanajan barobah yasiron anu saeutik itu taghayyur. Wa in kana jeung lamun bukti nu al-ma'u caina dunal kullataini eta tetep kurang tina 2 kulah, zida tah ditambahan, zida tah ditambahan naon alla yulaqiya yen henteu keuna hu kana itu maun naon najisun najis, ghairu ma'fuwin anu henteu dihampura naon anhu itu najisun. Walastu amila jeung henteu urut dipake itu maun fi raf'il hadathi dina ngaleungitkeun hadas, wudu atawa adus, au izalati najisin atawa ngilangkeun najis. Waman jeung sajal malam yajid nu teu manggih itu si iman al-ma'a kana cai, au kana atawa bukti kalakuan yadurru eta mantak ngamadaratkeun itu maun, yadurru eta mantak ngamadaratkeun hu ka itu si iman naon al-ma'u cai, tayammama tah tayammum itu si iman, ba'da dukhulil waqti dina sabada manjing waktu, wa zawalin najasati jeung leungit najisna, wa ma'rifatil qiblati jeung nganyahukeun kiblat,
biturobin tayamumna teh kalawan make taneuh khalisin anu murni itu turob tohurin anu nyucikeun itu turob lahu anu eta tetep pikeun turob gubarun ari kekebul fil wajhi dina beungeut wal yadaini jeung dina leungeun dua yurattibu nartibkeun si jalma huma kana itu wajhin jeung yaden bidur bataini kalawan dua teueulan biniyatis tibahati fardhis sholati kalawan niat nyuprih menang migawe salat fardu tibalik kalawan niat nyuprih menang migawe fardu na salat ma'an naqli sarta namindahkeun taneuh au mashi awalil wajhi atawa sarta nangusap mimiti tina beungeut kantun faslun waman in taqadha wudu'uhu cekap wallahu a'lam bissawab.